Assalamualaikum, hapunten bade sadayana kaleresan ayeuna dinten Senen aya pangaosan rutinan di Majelis Al-Ikhlas tu abdi gaduh huwi ungu ku abdi bade di seupan heula baraya saeus kitu abdi oge nyiapkeun ieu tarigu teras we mentega anu atos dilelehkeun atau nepi dicairkeun saeus kitu uyah tah sareng susu baraya saeus kitu urang uyahan we eta tarigu tambihan ku cai susu saeus kitu tambihkeun oge eta mentega cairna. Saeus kitu urang aduk-aduk, saeus diaduk-aduk di ieu we nya di ulen-uleni ku tangan we baraya. Tah saeus kitu urang tutupan ieu sekitar 30 menitan we baraya nya tuh. Saeus kitu eta huina urang kaluarkeun tina kukusan, teras we dipasihan ku ieu susu baraya, susu cair, teras we mentega, saeus kitu diaduk-aduk dugi kalembut baraya. No, saeus kitu tos 30 menit tadi adonan teh urang gilas-gilas we ku gelas we baraya manawi abdi teu gaduh etana teu gaduh rollingna. Saeus kitu lebetkeun eta tadi huy anu paratos disusuan tadinya baraya tuh dilebetkeun tuh di ieu we di rapihkeun baraya tuh saeus kitu sadayana tos beres nembe we urang ieukeun kana katel ikatelna nu parantos di margarinannya saeus kitu lebetkeun we eta tadi tuh di tong hilap oge di bulak-baliknya baraya tuh saeus kitu alhamdulillah beres oge baraya tuh raos geuninganan ih mantap. Tah saeus kitu abdi ayeuna tos dugi di Majelis Al-Ikhlas tuh nuju ngaraos Quran alhamdulillah nya mustamina seueuran. Saeus kitu oge mudah-mudahan ieu teh berkah baraya barokahnya. Teh hilap oge itu geuninganan seueur anu nyarana ka Maman tuh nuju dibagi-bagi kanggo cianeuteun saparantos beres ngaos Quran baraya tuh geuninganan nuju nyarianeut mudah-mudahan nya aosan urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu we panginten ti pribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.